Ampun aing mah teh lah. Bararingu usaha eueuh. Pagawean eueuh. Hayang nganyuk teu diberian wae ku tukang warung teh. Aduh kumaha eta aing teh. Aduh, jeung buka naon deui kosong. Si Akang teh keur nanggung pulang tamu di dinya. Kang, Ieu, keur naon? keur cicing eta tadi ge naon kitu? Lain asangan cicing we di kebon. Pancek teh maneh tadi ka kebon, cenah isuk-isuk ka kebon jig. Lain maksudnya di tah ka Udah rek kebon. naon deui atuh maneh teh di kebon oge da pagawean geus beres. Man aya paculeun sabeulah di dinya. Alieur aing mah komo bulan puasa kieu maneh mangan hayu we nitah barang gawe sakitu geus Nyakeun salung awak teh. bae atuh cingri da we da lain di nu batur di nu sorangan lamun di nu batur mah puguh. Mun urang mah tinu kitu lain ti kamari ieu ge di bejaan barang daangna naon teh lamun teu urang teu daek kieu mah moal barang Udah hakan. gampang atuh kayak geus bulan Sawal mah cul sakitu. Depan lila bulan Sawal teh karek gedek puasana oge rek nuan iraha. Ah aing masuk lieur jeung maneh mah aing heran euy ngomong teh. Jadi Daripada kieu ngahuhuleung tamu. macuna teh pipaseaeun. Lain pipaseaeun ngabejaan. Ayang pasea terus ini teh gimana sih kamu pinginnya berantem sama suami teh? Nggak ada hargainlah sedikit Lain suami teu teh. ngahargaan. Jangan sih mah. Kan pagawean meureun Ayo, we. loba, urang teh pan petani meureun Kang. Da batur ge wayah kieu mah atuh. Mumpung isuk puguh ge lain ngahulang tamu dan sebarang mah. Kumaneh waktu sorangan sia Pira teh? ku urang kudu macul. Da awewe teu lalaki. Ya arek naon? Cicing we. Make kudu cicing Atuh isukan deui berarti sia teh. Udah ayeuna isukan ge Mana meureun banget sarua. teuing sia mah maneh hayang we. Loba pi omongeunna jeung maneh mah. Adi lama sabosen aing teh ka maneh teh. Sabodo teh teuing aing geus bosan. Bener aing mah. Museuh. Cuma meureunna ganti deui ge aing kadeul mah. Sabodo Sabodo sia. Banget teuingan kitu hayo. Salah kita kayu na pisan. Sabodo jiga. Kemana ge gae? Tah yang nyararah aing mah. salah kieu lain cicing di imah hees cicing di kebon ngajejeun tulpan loba keneh Kang pagawean teh rek iraha beresna atuh pan urang mah petani mikir saeutik mah awewe Da batur oge petani teh tara ngapoe wae sia teh. Kang arek ka mana Karinya katong mun ke aya di dieu rek naon jigigan ka tonggo sudah ngaranna ge jelema. lain da rek naon jigigan ka tonggo Empok kolecer. astagfirullahaladzim Nah, Ari Sugan teh ka ditu ka kebon urang heupeun loba kolecer ning batur ge da loba di darinya. arek nyen kolecer Lain ieu rek nempo. nempo hungkul Ya heuh. aduh ditempo mah kebon kuku berakeun pan geus diakutan bieu ku abi Naon? berakna kurang kumaha pamajikan mah berak geus diakutan tinggal ngawurkeun sok atuh pigawe Ayeuna teh meujeunna jam sabaraha sia teh geus karek jam 10 Heuh meujeunna lungse. atuh nah make jor-joran rek nempo Heuda, arek kolecer cicing niatna geuleuh nek gawe. daripada kitu geus manfaatkeun waktu teh urang teh pan petani geura Manfaat nah. Kabeh teh manfaat. Duitan mah manfaat nah. make eueuh duitan pan eta teh urang teh keur larang kelak meureunna kita di Pareto teh jadi kitu. cek saha Kang sok dileuleungit dinganan pagawean teh Mung aing mah lah ngingkel lah atuh kitu mah sawah. karek iraha da sawah mah meureun lain berakeun alaeun Kitu sawah mah banget geus meledos geus sia bagi. gagak Aing teh kan ngecebrak nah we. gagak bah Tuh aing nyeri sia teh. Make sok kitu. oh laki macam naon sia mah ngahina ongko barang gadag mu dia mas arek mantong untuk hayang para rubuh sia mah Ieu mah aing teh ngan. Aing kudu nitah gawe. aing kurang mah berak dipangmewakeun kalau mantong katongo Dina sirahna teh aya naon teu ngarti aing. mana nu nasirahna aya naon mah Oh iya we. Cik atuh aya parena di kebon teh. Oh iya we ngeboan. mau we Ayo we ngeboan pagi tak beuki teh sia mah
ngebon pararetot gitu nararajis teuing. Nyebut meledos ya mah temik ya. Da bakal mah sia teh puasa mah kehead rasakeun ku aing sia lamun ke mantau kumaha dipangnyamukkeun aing we hungkul barang daangna. Nah naon kitu kedol sia mah. Sebodo sia moal nyangga aing mah ka warung nah teh ngaran. Gampang teh ngaran. Naon ieu teh? Tempo Naon? kebon batu nu sakitu indahna bangun sukses batur mah geus diplastikan. Bangun geus rek beres batur mah ai urang asangan kitu we. Ah, di maneh da itu mah batur atuh. Lain Batur mah pugu gede modalna. Urang boraah meuli plastikna sia teh. Boraah buat beli plastik. na Buat urang maculnya juga tidak punya. na urang iraha kos baturnya kan. Ya nggak tahu atuh, saya juga bingung. Batur mah tempo Dari kapan ya begini melulu kehidupan teh? udah 5 bulan kan kita mah teu boga wae. Ah, leuwih Hari 5 itu? bulan. Pelakana Tahunan nu sia urang teh 5 kumaha? bulan. Nya pararetot we pelakan urang mah da teu diobat. Mata ketong hayang tunam tanam begitulah kalau tidak punya obat mah. Kan tunam tanam itu, tani-tani itu harus ada pupuknya, harus ada obat-obat yang lainnya. Tak rugi-rugi atuh tani teh kalau eta ge nggak emang. modalnya nggak komplit nggak banyak mah. Hirup di kampung mah mau ngapain deui atuh ai tani mah sok naon akang di kampung hirup rek kumaha rek naon. Ah, naon we Naon coba. Pan teu Kita- boga. kita nanam singkong aja biar nggak ada pupuk-pupuknya. Eta ge sabodo ngan kudu caang. Singkong juga mah. sama atuh. Singkong peuyeum lain. Ya iya tuh menghasilkan uang atuh. Dah yang begituan mah kalau misalnya cengek cabai mah itu mah harus punya modal gede. Penghasilanna nyampe 10 juta Ya batur iya mah kan atuh. ai urang boro-boro 10 juta. Kan 10 juta eta teh dipicu dengan modalnya juga mungkin 6 juta lebih mah bisa tuh itu teh. Boro-boro modal. Ya kita iya makan tuh kita di ini harus khusus. mikir. Maneh mangan hayang empok ke atas selalu bingung saya mah. Lain ke atas gitu nyontokeun Heuh, Kang. Lamun saya mah punya duit mah tak karak ayeuna 10 juta. Berani saya juga tuh ngebon cabai cengek Terus? yang begitu. Kan Itu kita mah kumaha? tidak punya duit Kebun buat beli itu- beras juga tidak ada sekali. Nyaho lain gitu. Cuman Cuman ngomongkeun Kang ulah kasinggung atuh da. Kieu kaayaan ge ngarti ti baheula ge matak daek tani ge. Terus we Terus ngomong kumaha nanam ayeuna itu? singkong aja Heula mah atuh. tuh. Yuk. isukan. Tuh geura cek urang ge kitu. Pan ayeuna teh geus tanggung jam 11. Nah ari mana? Urang tempo lahana belah mana? Ngejeuna cicing we kieu. Anu belah mana pun itu mah. deui ge duhur. Pan itu mah nya aya keneh. Lah, alaeun saeutik babad oge. deh nu kitu mah atuh. Daek ngababadna isukan babad. Sampai mah nggak bakalan ngerusak pohon tanaman yang lain atau sementara waktu mah udah lama atuh yang begituan Oh, mah. ya udah atuh ya. Ya udah apa? Balik. Rek naon deui lain hayang balik. Ah, urang mah rek ulin kerja katongo. Ai ulin bisa ai barang gawe mung. Nya heuh da beda deui ulin jeung gawe mah make tenaga. Kang puasa teh. Nya puasa ngan beberang urang teh. Atuh dah rek naon ulin geus urang ka Kembali kebon. kolecer jeung barudak itu di ngerame tuh kolecer. Itu budak mah atuh budak leutik engke kudu disampeurkeun. Henteu aya. Si Abdul ge aya geus kolot jeung si Kohar. Naon jor-joran kitu pangadulan urang ka kebon ah. Ya arek ka kebon ngan maksudna lain arek gawe. Saya mah mau lihat itu baling-baling bambu. Kepala rubuh make baling-baling bambu ka Doraemon sia mah. Sia teh kolecer baling-baling bambu teh. Itu merek balik asa bodo amat ah. Asa bodoh dan teu nitah urang mah. Lain kitu. Mana kolot-kolot teu ceregan kita gawe kitu. Maneh mah tina nempo tani nu batur itu alus kitu Teu teh jadi amek-amekan ka aing. Panu batur mah alus, anu urang butut. Udah kudu kumaha atuh sia teh. Mantap lah. Gawe Kang ah. Ah, sebodoh aing mah nya kolecer. Nah buri taing. Ah, balik lagi ke maghrib.